Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Bari Farudin di kelas 11 MIPA hiji. Di dieu urang bade ningalikeun kagiatan sapopoe urang. Wilujeng nyaksikeun. Biasana kuring gugah tabuh 5. Saatos salat, kuring marmuk AC, ngabersihan ranjang, teras ngabuka jendela, teras minum susu kanggo sarapan. Saatos eta kuring biasana mainkeun HP, terus muka-muka Instagram, Twitter, Quora, jeung media sosial lainna. Saenggeus eta urang diajar sate acan DDR lumangsung. Biasana lewat YouTube atau aplikasi pembelajaran. Saatos BDR ngese sakitar tabuh 2, kuring biasana angkat ka dapur kanggo masak siang. Kuring biasana tuang nalika nonton video tina YouTube atanapi film dina laptop kuring. Nah, ayeuna geus jam 9 peting. Tadi urang geus hibak, geus diajar, geus kabeh lah pokona. Atanapi urang ayeuna lapar. Janten abi hoyong masak. Nah, teras sate acan bobo biasana urang maca buku novel heula. Nah, geus rengse maca novel, ayeuna saatna bobo. Nah, tadi teh video kegiatan kuring sapopoe di imah. Punten upami aya kecap anu salah, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.